isu-isu ya sakira jam berdukti sholat subuh teh 2 jam 10 menit. Lamun subuh ayeuna 6:30 berarti 6:30 lewat 10 menit tos sholat duha. 1 mak kira-kira 1 mak. Sholat duha isu-isu ya kalau sholat duha sekarang kene wae insyaallah oh di wae gimana udah mungkin suka kita ada tujuh banget kalau karena jamaah anu rajin berjamaah ya najan demi dunia tentunya jadi mawana wa kana bihamul malu jadi ahwan alimin kuati sholati wahidatin maliman. Jadi berat kene leuminan berat kene tinggal sholat berjamaah tibatan kalau kita tuja oh ini bahaya ini ulama lebih aja kita makan belum gitu saya yang kurang buat jika ke sholat berjamaah itu aku kabur kita kain kene mana nukai mana jamaah anu ngaragrageun cai pamon usaking sieun ku Allah jeung isieun ku Allah nobatan dosa anu leutik nu leutik ditobatan ulah mantor bolol kata dosa karena kita paham dosa oh ini bahaya kadang jamaah anu sarajina najan geulis dua koda teu dinasabna teh dua koda aya kajakan juga bergeulis ka taraga dikata merapek oh rewai juga ada yang terakhir nuka tuduna surga teh dicabiskeun ke jalma nu daek ngariung di panajian ngadengkeun nasihat-nasihat ulama nasihat-nasihat guru nasihat-nasihat kiai nasihat-nasihat kita mudah-mudahan bunga ilmu singkal betul nu dicabiskeun jantan ahli surga Allah Subhanahu wa taala amin eta mendatang kepada Allah yang melalui jalma melalui ngaji teh Quran soalnya surga bisa Quran ketika suatu siniran kalau pernah cincang keling mancing belum cilatan los kakolong bapak satar bulan sehari bulan bapak satar mau sababna bapak satar bulan sabab cinatan teh naon cicing batu ngaji cinatan dirima rotina cinatan dirima ayat muludan cinatan dirima ayat murajaban cinatan dirima ayat tasabulan dirima cinatan dirima kene di mana urang cenah loba cinatan kena teh bulan bulan teh bulan ari bulan teh angka 0 jadi angka 0 aya hargaan dalam kurang riuk loba cinatan kena teh bulan nah moal boga harga sabab harga jelema teh diukur ku loba dunyana lega sawahna loba duitna harga jelema teh diukur ku daek ngajina tanpa sampai pengajian ari pengajian teh pangaosan sabaraha hargana sabaraha tajama nu daek ngaji ka aya harga di mana udah loba cinatan mungkin teh bulan kata bae bapak satar ari satar teh bahasa Arab sataro geus katutupan di mana udah loba cinatan bae mungkin bakal katutupan ku hidayah taufik di Allah. Cirina geus moal bisa narima nasihat. Takam buktiana ayeuna usaha pribadi anu bulanna ya maka katutupan nasihat-nasihat.
tapi ku ajengan geus hese ku kiai hese boro-boro ku golek ku kiai ku ajengan geus teu nampung gampang atuh nyara budak baru hujan ulah ulin sareutna ngali sieun baheula neng ulah ulin awewe di kalaki Pak si pacar geuting sieun pacar geuting lamun urang leumpang di hareup aya kolot teu wani ngaliwat satungtung teu menta izin abah punten Mbah kalangungan sok jam mangga dipayun udah kayak nama ayah laki ubah sepeda dari bawah juput ubah motor ayo kami kecot wah karena orang wase lagi turungan turun tes gotrek turungan karena di video tapi sekarang di video viral ya tetanggakan wis akhir jalan tapi kondisinya kurang terwujud bikin ngalereskeun hate sing kasar kolabur ayat tarekat nanti natolan ieu ayat padilah di antara nakahiji yang mantap ngalereskeun hate nu kaduana nyaeta urang sing rajin maca sholawat rajin maca Quran teh nya di akhir detik jeung di awal bulan. Jadi berdalam eta memeh suruh panan kowe, memeh biji panan kowe. Jadi maca sholawat teh memeh sare. Tapi ka sare kudu maca sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala begitu eta teh musae nama maca sholawat teh nepi ka sare minimal menang 10 maksimal sudah menang 100 memang sare maca sholawat nyata dina nalika urang maca sholawat niat abdi tak ketiman batak niat abdi ngagungkeun sareng muliakeun kana Gusti mugi abdi sing dirasa tina kagorengan makhluk Gusti sing bisa mungkin abdi sareng keluarga sholawat nah di mana urang ngimpi we nyata pangsaena oke urang rajin maca sholawat teh ngimpi datang sareng Kanjeng Nabi teh eta pangtal jalan. Nah, lagi nasabah aya hiji katerangan setan iblis teu bisa ngarupakeun Kanjeng musuh. Ngarupakeun ibnu kayaknya ngarupakeun eta. Nya teu bisa lho. Tuluy ngarupakeun guru teu bisa lho. Dina nalika sakaratul maut, urang teu sakarat maut. Ya. Tah geus kerek. Eta teh ngobrol teh babaturan supaya murtad copot iman. Hindu kalau bakal itu cek Hindu punya ieu mah supaya selamat mana ayeuna tekatin pangaran teh dua asup agama Yahudi selamat mah oke gitu tapi urang ingat pancen kayak kira urang la ilaha illallah jaya pangeran wajib diibadah Allah kagoda kueta goda di datang di bapak ya bener ilmu maneh ketika bapak pulang nah dia bisa tanya bapak dulu ya terus dia kalau bapak Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas perasaan sama Kanjeng Nabi kaitannya dengan asli Kanjeng Nabi ya jadi pelajaran yang tetap maka pelajaran jangan upami kurang ngimpi tepat sama Kanjeng Nabi mudah-mudahan sholawat dina bulan Maulid ya takliman memperberat Maulid mudah-mudahan sugan nyata mereka menunggu Gusti ubar karena sholawat apa teh bayar biasa jaro kamar kanthi Rasul eta di peta mental aku lain sakali umal penting mental umal penting dalam itu nama penguasa itu
saminggu teu karasa teh tinggal jadi orang perlu nong jeblok ayo jeblok aya kitu wae urang teh. Nah, doa ulama lolobana pake nutupan dosa di antarana nutupan dosa teh ngomongkeun batur. Lamun urang cenah ngomongkeun batur 40 poe doana teu dijawab. Keun nutupan dosa berapa geus. Tak doa urang teh lolobana keun nutupan dosa. Nah, sing ngomongkeun masalah nah asyik as-sholatu alaiya akinna sholatakum maghfiratul lakum lidzunubikum sing loba maneh maca sholawat eta sholawat maneh jadi ampunan keur dosa-dosa maneh tak beda nalika urang bisa dikubur nya dupakeun bacaan urang kana maca sholawat sing tak beda lagi Allahumma firli Rabbi firli dunubi bagitanya tak Rabbi firli warhamni Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini Rabbi firli Gusti mugi ngapura kami warhamni mugi mikasih kami rek kumaha mikanya ka urang lan urang tu ampunan ti Allah karena Rabbi firli warhamni di mana jalan geus dihampura warhamni bakal dipikanya warhamni wajburni teh nambalan jeung bahasa Yaman nambalan teh ketika urang meulak boga motor leungit bakal ditambalan dan digantian nah warhamni wajburni warhamni di mana jalan geus dihampura dipikanya ku Allah maka wajburni warhamni bakal diluhurkeun derajat di mana diluhur derajat arjuni gampang rezeki. Sebab hakikatna urang mulia jeung luhur derajat artina pangkat eta rezeki. Aya urang menyebut rezeki teh duit. Bentukna lain duit mah lain rezeki. Bisa ngejeuh rezeki hasiat tau kana makna dia. Rezeki sok jelema teh bisa ngejeuh molotov teh. Menang saja yakin dan dokter daratan salambur daratan si anu molotov saja molotov bawa ka dokter suntik sakali penting 100.000 kan ukur sakit aduh jangan mahal kata ya dan sakit padahal 10 kecap saudara 10 kali nyuntik 1 juta saudara 1 juta jadi itu rezeki tapi bisa itu rezeki kalau kan kita bisa itu ya akhirnya kita bisa kirim tapi kalau pihak mobil jalan itu bisa itu berarti rezeki berapa rezeki ada tetapi dengan keterangan wa innahu nikmat Allah itu laku suka aneh lamun rek ngitung kana nikmat Allah mual ka itu kok lamun sinah ayat tak wajar berarti bukan jeung Rasul ku Allah dipiwaran qalabul ilmi maka wasiat Syekh Luqman Hakim jahil ulama ahli bataika fa inna quluba yuhi bi nuril hikmah anaki dieukeun ku ajeun guru-guru ajeun artina sing daek telap ilmu ngariung di pengajian naon artina sabab hirupna hate ku cahaya hikmah hirupna hate teh saperti hirupna bumi ku cai hujan ingat arodo garing tata kalangkeun mah arodo garing ditepang geus ditepang di dulu brek we hujan maka pelekah eta bakal jadi jujukutan bakal timbul dina nalika urang hate gersa pikiran geus tenang tuh deui dina nalika urang tolak ilmu daek gariung di pangajian maka bakal ditumbuhkeun di urang semangat ibadah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sakola rajina baca sholawat pas maghrib minimal pas maghrib pindah subuh. Ya maghrib ke subuh 100 ulah tadi leukeunnan ulah
terus kurang memek syarat lengenan menang 100 orang mata sholat kita nanti kalau sering mata sholat insya Allah kalau yang juga sehat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam